Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihil mab'uthi rahmatan lil alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min ardil Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Al-hadis. Langkung tipayun yu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinareng. Salawat wa salam mugia tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargina, para sahabatna, rauh ka para pengikutna dugi ka yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus kasahinal kiram anu parantos nyampikeun tausiahna dulur kaula, guru urang kabehan nyaeta Abah Kiai Sueb, Abah Kiai Sueb anu alhamdulillah geus nyampaikeun tausiahna dengan gamblang. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna, diberkahkeun kahirupanana, diberkahkeun ilmuna, ditambah-tambah rizkina, tur ditambah-tambah istrina. Tenang aja, oh pamajikan anak ini. Oke, ka guru urang anu ngayakeun ieu acara pangersana Kiai JJ Jailani anu alhamdulillah di kampung ieu aya bentang di tengah-tengah planet anu sangat gelap, anu alhamdulillah ku ayana bentang jadi cahaya. Urang doakeun sing mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, dikuatkeun di dalam memangku risalah kanabian, oge mudah-mudahan diberkahkeun ilmuna, tur diberkahkeun kahirupanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teh hilap ka aparatur pemerintah sipilna, militerna, dimulai Bapak Presiden sampai datang ke RT anu alhamdulillah pada kesempatan ieu nu yakin Bapak Bupati itu kotanya gimana? Bapak Wali Kota pasti hadir. Hadir kan? Bapak Wakil Wali Kota oke pasti hadir. Lurah oke hadir. RW hadir, RT hadir. Alhamdulillah
ku kehadiran aparat tingkat RW dan RT oge urang doakeun jeung urang hormati mudah-mudahan sing bisa ngajalankeun tugasna kulantaran Bapak RT teh adalah wakil daripada Bapak Jokowi. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, anu kaula dipi hormat tur dipi cinta. Alhamdulillah atas karunia Gusti Allah Subhanahu wa taala urang kumpul di dieu teu aya lain nyaeta dina raga-raga ngagungkeun ka junjun urang nyaeta acara naon sih ya? Isra Mi'raj, mengenang sejarah diberangkatkeun junjunan urang tur di Mi'raj keuna junjunan urang dina penting ieu tanggal 12 Sa'ban atau 12 Rawah. Orang memperingati Isra Mi'raj anu diberangkatkeun bulan naon? Rajab. Ieu bulan Sa'ban, bulan Rawah geus lain usim. Usimna kuari mah usim rawahan nganteran. Nganteran baheula mah nganteran kami toha bener teu. Tapi urang di heran kok ngayakeun rajaban lain dina waktuna. Nu mantap ngayakeun kulantaran cinta ka Kanjeng Nabi. Cinta mah geus tidak peduli, tidak dapat teu bisa dihukuman ngaranna ge cinta. Bener teu? Cinta atuh tengah peuting nyanyi atuh ngaranna ke cinta pantes bae. Bener teu? Cinta ngaranna ge mantakan urang cinta ka Kanjeng Nabi, nu mantap cinta kulantaran Kanjeng Nabi bakal nyapaatan ka umatna anu cinta ka Kanjeng Nabi. Bayana sakitu, mudah-mudahan urang menang syafaat di Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab lamun jelema menang syafaat di Kanjeng Nabi dosa sakumaha lobana ge eueuh nanaonan berangkat ka sorga. Ngeunaheun ngeunaheun jeumat Kanjeng Nabi mah dosa loba salaut sabudah laut. Menang syafaat di Kanjeng Nabi yakin diberangkatkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat di Kanjeng Nabi. Modalna cinta ka Kanjeng Nabi, bukti urang cinta penting ieu babarengan diuk di dieu ngayakeun acara Isra Mi'raj. Lamun lain modal cinta jam sakieu nu ngeunah mah hees. Bener teu? Oh mau boga salaki mah salaki ngeunaheun hees sirik parende cakep. Tapi ieu mah masyaallah jadi sebut diuk ngeunaheun teu beda sama. Aju di dolo-dolo jauh susungkun lagi. Uyuhan darah raib diuk di dieu masyaallah. Bukan ayah jauh di ibu buka tapi darah riuk di dia. Oh teu perlu jauh teu perlu cai, nu penting mah hadir di dia ndek hayang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi, hayang ngadengikeun pangajian. Nah, mudah-mudahan cintana urang diterima ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha junjunan urang diangkat ku Gusti Allah, dipanggil, wahai Jibril turun ke dunia. Gusti naon? Jemput hamba kaulan pang mulyana, ajak ke dia. Insyaallah digendong ulah Jibril cokot buruk di surga. Rarangkenan eta buruk nya rarangkenan hias dihias ongkos mobil panganten dihias kan diberi naon kembang eta rangken ngaran rangkenan jemput. Masya Allah malaikat Jibril nyokot buruk di surga berangkat ke dunia ngejemput junjunan urang minal masjidil haram milal masjidil aqsa sampai diabadikan di dalam Al-Quranul Karim dina ayat terus dibaca ke para qori di mana ayat acara Isra Mi'raj. Yuk urang babarengan baca barang memantak barang supaya teka ciri jorekna.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari timbahe lain bareng. Bareng. Allah ulah qori kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Seperti al-ayat diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat Allah anu ngaberangkatkeun hambana ti peuting ti masjidil haram ka masjidil aqsa. Sederhana ayat tapi sangat luar biasa. Bisa dipetik 5 hikmah daripada ayat tersebut. Di mana? Pertama, Gusti Allah dak nyaritakeun ngaberangkatkeun hambana junjunan urang Mi'raj, Isra, kemudian Mi'raj dengan dimulai maca subhanallah. Subhanallah. Subhana dinasabkeun cak sandrima eta nu nganasabkeun fiilna. Aya usabbihu maha sucikeun kula kadzat kula kalawan maha suci nesanyana. Gitu. Maha suci tanpa campur tangan makhluk. Tuh, tasbih atau nyucikeun adalah sigot ta'ajjub. Artina paranti nu nempa nu aneh-aneh. Karak datang maca subhanallah la yu'tasigot la yutasigu tasbih illa fi asya'il muta'ajjibah. Moal didatangkeun suatu segot subhanallah lamun lain ka masalah anu sangat aneh. Misalkan kieu ye urang leumpang asup ka dieu kana di ka daerah Sangiang kan. Pasangiang, pasangiang. Nyaho kan orang Sangiang nyaho lah. Ai praktek memanggil awe itu irungna mancung, buukna ikal mayang. Kos orang itu bagaimana orang? Spanyol. Orang Spanyolnya ada orang Spanyol. Spanyol anu bijurna kos biola malu. Nah, cak orang teh urang Sangiang geulis amat subhanallah. Eta habis. Atau orang Lempang set nempuh bangunan bagus amat di bangunan. Nah eta teh ya bangunan sangat takjub orang baca subhanallah. Tuh berarti Allah Subhanahu wa taala ngadiri ka umat Kangjeng Nabi sok lobakeun maca tasbih. Lobakeun maca tasbih mentekan para ustad nyieun supaya ibu-ibu bapak-bapak daek maca tasbih make disairkeun nu kumaha kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta baca tasbih lamun urang lempang nempo tetangga keur ngobrolkeun salaki batur deh. Nah ulah dibaturan kurang karena nam gibah ngomongkeun lain menang pahala malah rusak amal-amal nu geus dipigawean. Kurang bacakeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula lah kos gitu kurang. Lamun aya pamajikan keur main HP bae kieu masyaallah gitu lain masak ngomeang HP bae cedikikan seserian
orang bacakan di celina subhanallah gitu. Ulah ditarikan, ulah bacakan subhanallah. Atau bapak-bapak nak keruaan kieu. Bapak anak zaman kuari pan, masyaallah. Sorangan. Nah, ini sih bapak, jangan HP seserian tuduhan bae. Lain usaha, lain ibadah lamun geus beres usaha teh mah angguran weaan seserian. Ngending jinjing jelema nu bener mah bacakeun di celina subhanallah. Lamun ibu-ibu mamarahan, Pak, atuh kan itu gawe ke, usaha ke, neangan duit. Gitu kan? Gitu bawa duit bahasa. Cak orang baca ke orang subhanallah. Kena cicing itu si ibu, kena cicing, tenang deh. Ibu lagi ulah marah, nges tenang bu. Beres kita bapana jam 12 lapar, muka kentur saja eng. Siap tuh masak, bacakan subhanallah. Beres kan? Nah, beres. Masya Allah, tabarakallah. Bacakan kurang lobakan baca subhanallah. Itulah pendidikan di perjalanan Isra junjunan orang. Baca. Ulantaran seluruh jagat raya kabeh membacakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumadin ayat yusabbihur ra'du bihamdihi. Galedek. Yang galedek. Anon galedek. Petir. Atau anon dia disebutna. Ya, galuduk. Ayo nyebut galuduk, ayo nyebut petir, ayo anon tadi nyebutna. Guntur seru kan? Ya. Guntur saja membaca tasbih kepada Allah. Yusabbihur ra'du bihamdihi, membaca tasbih guntur bihamdihi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendengar suara guntur, jangan buset. Jangan hanjadah, tapi baca subhanallah atau yusabbihu bihamdi. Yusabbihu may gitu. Sabbaha may yusabbihu bihamdi. Baca. Itu. Lamun salaki marah. Pas geluduk. Blah, nyari kanan baca subhana may yusabbihu bihamdi. Sabaliknya, mun ibu-ibu ngomong bapak. Gitu. Bapak dasarna. Bagak kadulun doang. Tuh bisa nyadui. Ngojek bagian menang duit 10.000 doang. Tadi cek gitu. Bacakan sabbaha may yusabbihu bihamdi. Masya Allah. Jadi pulang. Dia pulang masal kapal ini salah lagi baca tasbih. Emang serem bisa lagi mana? Enggak sih serem mah. Kok bisa baca tasbih? Karena suami saya namanya Guntur. Karena kata Ki, kalau mendengar Guntur katanya baca tasbih. Suami saya namanya Guntur, kalau ngomong saya baca tasbih. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah. Urang dididik ku Gusti Allah kita maca tasbih. Matakan gede manfaatna maca tasbih. Sampai-sampai lamun hayang boga kahirupan berkah, hayang teu boga hutang, hayang loba duit, baca ke lobakeun maca tasbih. Dina hiji riwayat Kanjeng Rasul asup ka masjid. Aya seorang sahabat pas zuhur aya di dinya. Berjamaah. Mantap kan? Asar di dinya kene. Maghrib, isya, subuh. Teu balik masih di dinya kene. Zuhur deui, asar, maghrib, isya masih di dinya kene teu balik-balik. Cak Kanjeng Rasul, baik sahabat. Kula bohong ngaranna. Ieu rajin amat di masjid. Mohon Kanjeng betah. Emang teu boga pamajikan? Boga pamajikan mah Kanjeng. Emang judes gitu. Tukang nyarekan. Henteu pamajikan mah bagur, masyaallah, panggil lagi papah bae. Kanjeng teu boga deui papa, masyaallah, indah kan? Pani betah di masjid teu balik-balik. Karena betah. Di imah teu betah. Kunaon mantap teu betah? Kulantaran mantap teu betah loba nu nagih hutang. Sakadang-sadang likung. Atuh kunaon tuh loba hutang? Pamajikan gara-gara nama. Loba teh ini online. Masya Allah tuh. Cak Kanjeng daek teh diberi wiridan supaya henteu boga hutang. Atuh wae Kanjeng daek. Bacanya ya besinan besi loba boga hutang
ieu ubar atau jampe supaya teu boga utang. Kumaha? Cak Kangjeng Rasul baca subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar 33, tutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ira dibacana tiap-tiap mantas salat fardu. Masya Allah dilaksanakan eta ku sahabat dengan yakin. Sholat berjamaah jeung Kangjeng Rasul nilai Allahumma inna ladzika syukrika wa husni ibadatika subhanallah 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 33 sesuai dengan petunjuk. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat hutang bisa kabayar kabeh. Tuh asal ya yakin macan ulah cepet teuing ulah atawa santai teh subhanallah kok mau imam mah subhanallah begitu Allahu Akbar Allah ali ka tukang makmum biak kabeh baralik nuk mah yang sedang saja baca kurang subhanallah subhanallah tiap-tiap mantas salat insyaallah bakal digampangkan usaha, bakal digampangkan rezeki. Di mana geus gampang rezeki maka bakal moal boga hutang. Masya Allah ndak dibaca ndak kudu coba mantakan coba ke pesantren-pesantren wiridan man sholat lamun dek diiktisor dek diringkes tetap subhanallah mah dibaca kan lamun panjang mah dimulai istighfar maca la ilaha illallah wa la syarikalah misalkan ada singkat bacana subhanallah subhanallah itu mah moal ditinggalkeun abe pos kiai teu usaha ge boga duit tilok boga hutang kiai mah sebab anu nyahoan